Bepejeh kolot je kanu budak ngora khususna cep eman. Zaman kiwari loba jelema anu ngeluh. Sababna marupa-rupa. Aya ngeluh teu boga duit, sia eman. Dua aya ngeluh loba hutang, penyakit. Aya ngeluh ku penyakit. Beunghar tapi loba penyakit, anggar ngeluh kene. Memang saur Allah jelema teh diciptakeun dina kayan mengeluh. Dina surat Al-Ma'arij ayat 18. Kecuali nu sok salat. Tapi lamun jelema anu sok salat loba keneh anu ngeluh, anu ngahuleung eta teh ciri-ciri akhir zaman bulan. Uh-oh. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.